Hei, budak edan ka dieu. Ka dieu geura. Ye. Ciko. Bergawe naon? Lain, hayang nang kawalan da. Nang kawalan da. Heeh, tah. Mana? Aing ieu. Ngacaprak. Nang kawalanna nang kanaon ieu? Nggak geuning Mang Ciko mah weuh kanyaho. Nang kawalan da. Nang ka Sunda nu kieu mah atuh. Nah, nang ka Sunda. Yo, aya nagenan di tanah Sunda, berarti nang ka Sunda. Aing ka Karang Ngadeng, nang ka Sunda aing da nyahona nage nang kawalanda. Ih, atuh dah salah lamun ieu hayang jadi nang kawalanda, tah Mang Ciko melakna kudu di Belanda di ditu. Oh, gitu. Nya. Anja. Aing naon sia? Di dieu budak edan. Iya ye, bernempuan iya, dia ngomong tengah anak-anak aing Mang Ciko. Emang sok anak kan ngomong ya? Nyaho atuh kapan anak-anak teh iwung. Emang iwungeuna? Apaleun. Top Marco top atuh iwung mah moal aya deui dahareun pangeunana mah salian teh iwung. Heeh, aing sangasaan. Kan ieu ditilik-tilik ku urangnya ieu. Heuh, ngomongna teh Mang Ciko. Jigana teh ieu teh bikang euy. Emang aya lalaki bikangan kieu? Ih. Biar iya Mang Ciko. Lamun ayeuna ieu eueuh jalu bikangan moal bet aya anakna si iwung. Salim dulu mah, berangkat. Salim dulu. Kade bisa budak edan sok hayang ilu. Bapak mau bebeja mah ieu nya, terus di mama. Bapak, Melo. Naon sia kehet? Melo. Montong aing ka Bekasi ngaturkeun pare. Montong. Beuri ka dieu apa dia supir? Andong Melo. Montong ngaling. Bapak masak saling kok di ditu dapat Melo. Oh, bukakeun itu maksudna bukakeun pantut tuh. Bukakeun itu tuh montong ilu. Naon? Andong Melo. Montong. Melo. Aing ka Bekasi geus murid yo. Atuh dah hayang Melo atuh. Bukakeun pantut tuh. Diharap tuh. Hayang Melo. Naon sia budak edan ka dieu? Bernaon nih dia? Aing teu digawe naon mati kageuleuh ku sia. Aku bos kalancok. Emang Gawe kunaon? ieu. Emang kunaon? Sing jujur ae hirup teh geura. Kalau ngaku-ngaku bos, bae gawe tukang ngunjal. Ah, penting nana mah bisa ngalah duit we. Ayo Jangan penting diwaring mah. Tong ulin deui kalancok aing geuleuh lah. Ang wadul. Teh sia, ahok ka dieu. Neng, tinggal itu tanggal sampe. Pasti aya sampean. Nya Sia kunaon? Kunaon sia di dieu? teh. Aing mah ya bisnis di si teteh mah. Sia kunaon jeung adi aing? Ieu sakitu neng. Aa. Yo, Naon deui sia? Ieu bae, cuang impas. Kok bawa si teteh ka ditu. Oh, geus kitu mah heueup teh. Benar. Bener. Dadah.